Di imah jararan manusia arah reweuh na kamararana gitu nya. Harga saung ini sugan aya barudak nyola kopi. Naon siling? Aduh, donongan geus di mana? Ya Allah rarawas pisan. Anjir. Jarenu di imah. Aduh. Ai siling suwe keur naon eta euy? Dudungan. Iya goreng iya para bedul. Geus di mana ari dudungan we kieu jeung ke kebon. Cilaing gudek teh di teangan. Ai teu di dieu hayang ninyuh kopi dewek euy. Siling keur ngagoreng para bedul pas pisan bener euy eta mah. Mangga calik dudungan kalabat. Perokok. Bias aya kopi mah lah. Golondongan. Urang ieu tinyu ka dieu Iya jeung para bedul. Bedul. Cilaing keur naon marabna wae. Kagok dundungan ieu keur maksmin ieu tempokeun. Oh, aya keur kopina wah. Aya pokona mah tempokeun ieu tuh. Oh, bener. Anjir gacor kitu Gacornya euy. ieu. Ade eta mah. Ieu ngeunah euy. Alah ngeunah. Bisaan geuning ieu masak ieu. Da urang mah atuh koki bintang 7. Ieu kumaha cek dundungan? Masak ieu beuti tadi dirasakeun ka teh. Asing ieu ngagorengna make naon euy. Minyak lah pamerah iya minyaknya. Tadi minyak tuh bawa ti mah minyak naon? Lain minyak eta teh padahal mah. Naon? Gaji doma. Astagfirullahaladzim. Jadi kan alergi aing ku gaji doma teh. Nyaan aing anjir sih mah. Nah, dudungan yang alergi ku gaji doma. Pandewek teh bisa ngaleung. Sombong amat. Atuh kuriak dewek mah bisa jadi muntit di KWW meureunnan sidik dewek camalna ku gaji doma ieu teh. Paingan we rana ngadarareuketan. Tatangga eta rana nu tatangga euning. Dan etanya boga eta. Atuh enak mah sama meureun ngadarda gaji doma. Justru eta mata ku dewek diburakeun ka siling oge sidik reuas. Bakal mintul atuh ayeuna mah dundungan. Nya Kabongkar we mah. Ngan aheuda. Untung dek ka guru dek aya keneh euy.